Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu sahabat. Acara jalan-jalan minggu ya. Lelempangan orang Tongeyang ya. Aduh, lelempangan orang Tongeyang ya. Rekamana cenah ieu? Hayu. Ieu rekamana jalurna ieu na? Jalurna rekamana ieu na? Ji, jalur rekamana? Nah, ada bang. Rest area cenah dasar mama cenah. Rest area. Kaci uyah mopo. Rest area cenah ieu. Cingnya. Tah, urang midiona ti dieu lah. Ngawitanana ti dieu midiona ieu. Engal ieu mah gaya engal midiona. Dimulai star. Dimulai star ieu sim kuring midio anu bade lelempangan urang Congeyang ti dieu tah. Di Tugu Opak bade ka rest area di dia. Neng ayu. Seberapa orang hiji 2 3 4 5 genep wah lumayan lah. Lebih halal naon salaman ieu. Wah, di dia ya. Ayo, nuansa Iwan mana? Hiji deui ya. Bapak Iwan ya. Kemana nyusulan? Waduh. Deal nggak sabar kali deal ya. Bodas teuing euy. Mantul. Nah, padil mantul kieu nya. Bodas teuing kulit aja heula deal. Belah mana dia ngalah ke mantul? Oh, ti dieu ye mantul kulitna bodas teuing aduh aing. Nya nepi atuh. Iraku teu nepi mah urang mah. Ngantosan saat jalmi deui diker dipapageun itu. Mana aya? Moal ya, moal cenah. Ayo wae. Ya treat lah. Ayo Pak Guru jalan-jalan. Pak KS ayo jalan-jalan Pak KS. Oh, mulai ya. Pukul 7 langkung 3 menit ya. Ada saket ya mah. Jalurnya ke saket ya mah. Kono mau di kota heula lah mediona. Jarang-jarang ya medio di kota ya. Karena naon ieu di dia? SMA tuh. Eta SMA Ciwala ka eta. Si ai rek milu mah. Oh. Ngakeber gitu. Jalan-jalan. Hayu ah. Diabrikeun nya baris. Aduh. Udah ke mana? Ya pokoknya mah. Pokoknya mah dibariskeun mah tinggal itu kuat ka baris ieu. Aduh. Tartib ieu mah. Pasukan tartib ieu mah ya. Dibariskeun. Namanya dugin kacacaban nih. Namanya kendugin kacacaban ditartibkeun mah barisna tinggal gitu. Wah, Pak Ulis ya. Oh, acan bisa move on ti kamari meureunnya. Ieu mah Congeyang Walker. Pak Ulis cacaban.
teu acan move on ti kamari teh jalan-jalan sareng eta ieu tos dugi ka Enjang ya. Di Cacaban. Terus dugi ka Enjang cenah ieu teh ieu tuh nuju Nyarawah. Jalan-jalan piknik ya. Piknik ya. Sip lah. Sorry. Woi, bro. Rencangan SD Pak Guru Iwan. Terus Cermai masih kene katingali. Nah, jalurna ieu mah ka dieu. Jalur ka Jalan Congeyang Ujung Jaya nu kapungkur ya. Jalan Congeyang Ujung Jaya nu kapungkur nu sateu acan aya jalan tol ka dieu ye ngawitanana ye. Jadi ka dieu ye. Heh, ka dieu. Ka dieu, ka dieu. Ka dieu jalurna. Ka dieu jalurna piknikna ka dieu ieu mah ya. Hadis orang mana? Mudik ke Cirebon. Di Cirebon. Tah, Mana orang sini orang Parapatan. Tapak tilas sudah bangnya. nya. Jalan Congeyang Ujung Jaya teh. Ah, ieu. Pokona mah. Yang geus kolot, yang geus ngawawaas wae ieu teh. Gunung Tampomas enak tuh. Moto memeningkan kene kadi itu ke Gunung Tampomas tuh. Bening ke Tampomas. Tampomas tuh. Merang. Itu. Woi. Tah, iya, jalan kapungkur keneh ieu tah. Jalan Congeyang Ujung Jaya di Enjang di mana itu? Di blok sawah Enjang kapungkur ieu tah. Tah, iya jalan Congeyang Ujung Jaya yang baru tah eta tah. Kunaon morosot? Ngaleutikan sugan. Tuh, tah. Iya jalanannya. Tah. Pokoknya malah orang teh jalan-jalanan napak tilas jalan Congeyang Ujung Jaya kapungkur di daerah Cacaban. Dukang kemo masih kene aya duka janten rest area cenah itu. Dito eh, mentas. Mana deui euy. Urang mah ngecingogok urang teh. Wek teh deui aing we. Iya bang di barisan di Orayan di wae.
kapal itu euy. Jual kumanor ke. Bantu. Aduh itu. Oh itu jembatan. Jembatan Kadongdong apa itu ya. Jembatan Kadongdong. Ah. Ieu mereka hanap ya. Mana itu ketempo euy. Mudun ya. Acara mudun. Aduh. Acara mudun ya. Acara mudun ya. Acara mudun ya. Oh. Naon sih Haji? Kunaon cenah? Masih Kennedy dari itu tuh. Anu napak tilas jalan Congyang Ujung Jaya nu kapungkur ya. Nah, iya jalan Congyang Ujung Jaya yang baru yang dipindahkan karena ada proyek tol Cisumdawu. Aduh, bahasa Indonesia ya kami berbicara. Kokoso dan kogoleran. Terus eno. Terus nincak jalan beton eno. Menuju Erpah. Oh, menuju Eropa. Ke di videonya di hanapeun terowongan. Sip. Kurang video hanapeun terowongan. Atuh terowongan hanapeun jembatan. Oh. Seboga nu sorangan we jalan teh. Dikuah jalan. Untuk anggeun we nu dikuah jalan ge dikuah. Anu sok nguah jalan teh jelema jeung sapi. Adena orang jelema lain, sapi lain. Tuh, lelempangan terus di ka dieu ya. Lelempangan orang Congyang. Lelempangan orang Congyang Minggu 20 April 2025 ya terus dugi ka dieu. Terus dugi ka Kadongdong Erpah. Lokasi nu sesi nu tanggal 20 genep November 2024 longsor teh. Lain mah sudah dibetulin. Buru jauh teuing. Pan hoyong video dihanapeun toro ieu jembatan tol. Kayak bade lebet ka jalan proyek rest area cenah ieu teh. Tah ieu dihanapeun jembatan tol. Kudu dipapageun ieu mah. Kudu dipapageun kieu ieu mah euy. Kudu dipapageun kieu ieu mah euy. Kudu dipapageun kieu ieu mah euy. Lompatnya euy. So. Aduh, enak jeung Gunung Tampomas. Tuh. Tuh jembatan cenah itu. Peureu ieu mah. Peureu. Cai peureu. Awas ulah mundur teuing. Jembatan tol Kadongdong cenah ieu teh. Jembatan tol Kadongdong tol.
Cing orang nangis padil. Ngarah di lalajoanan YouTube orang padil rek distrok loba ditanya ke urang. Adil tah. Dia lari nepikeun ka mana dia? Hah? Ka dieu si AA mana? Oh, bagus atuh. Geus. Ah, dia di video dia Oh, Abang dia. ngarah loba di lalajoanan dia. Semumuluk acan dia. Siap dia, bagus. Tah, iya. Ih, salah-salah toro ieu Jumatan. Ayo. Ari olahraga kitu urang teh da. Nomor sabaraha yang nu penting nge-video weh ieu mah. Konten cenah. Oh. Enak tuh pemirsa ya. Sahabat semua kelihatannya bagus tidak? Jalan-jalan di bawah jembatan Kadongdong. Tinggali. Tuh. Jalan-jalan di bawah jembatan Kadongdong. Bagus tidak kelihatannya? Bagus tuh, bagus cenah. Kirain tidak bagus. Oh, halo. Kemana? Bapak Ketua Kuaran. Congyang kemana? Ke ujung jaya itu. Oh. Tuh tinggali. Biarkanlah saya ciksa. Oh, mengkol. Ih. Tah, ini bade mengkol ka proyek cenah. Orang susul bade mengkol ka proyek nanya. Cing bari lumpat ngageber henteu ieu HP tongkatna teh di bawah HP teh nya lamun ngageber di pupus urang. Bisa tuh Yan lari Yan. Cing. Abdi lari cenah ye minangka nanti. Nanyak ke dinu nanyak. Urang dinu nanyak videona. Tadi mudun we ini menanyak ka jalan proyek nih. Mudah-mudahan teu jeblok. Capek tapi Tiap malam itu tidak berangkat itu jam 11 jam 12 anggar. Sudah ke pasar gitu kemarin malam Sabtu gede ditaruh teh. Kemari kenarona. Irah malam Sabtu irah kamari gitu. Mudah-mudahan itu tengah geber ya. Aduh hese Standar mah Bang. nya teu dibekal. Standar ganda. Teu dibekal. Aduh. Ya terus dugi. Terus dugi ke Kadongdong go. Halo. Oh ya bus. Aya bus. Oh. Di Paliwetan Gunung Ciremai dari sebelah kiri dari sebelah timur ada Gunung Ciremai, dari sebelah barat ada Gunung Tampomas. Jadi kita di sela-sela gunung ini jalan-jalannya tuh kita tuh di sela-sela gunung Ciremai sama Gunung Tampomas. Di sisi tol Cisumdawu, jembatan Kadongdong. Nah, terus dugi ka dieu leuleumpangana ieu. Dieu sabaraha kali ka dieu dieu? 2 kali. 2 kali ka dieu? Jeung ayeuna. Oh. Keur jeung Pak Agus Badrulnya ka dieu teh. Ya. Ayo. Dengan latar belakang
Jembatan Kadongdong. Lempangan mau ke rest area. Geus nyekelan naon eta? Nulah cangkang sih. Ieu geus nyekelan naon eta? Apaan lain ayeuna wunggul teh ka dieu teh? Geus sabaraha kali ka dieu? Aduh dah. 2 kali lin. Purna lillah. Nah, murun je. Urang mah puasa ge anger we barang dahar. Jadi orang mah teu kaciri, capekna orang mah. Hayu. Oh. Geus silih gandengan gitu, mau ting mana nu ditulunganana, ting mana nu nulunganana itu. Ajajarna sarua ge tuh. Oh. Jalan proyek tol Sisumdawu nu bade ka rest area. Ya. Terus di luhureun ieu leuleumpanganana ieu. Leuleumpanganana ieu. Jalan proyek mereka rest area 204 20 sabaraha aja. Terus dugi ka dieu leuleumpangan sagedap didugi. Sagedap didugi. Nah. Eta di payun. Tebing breaking ya bang. Ya, di payun kan kadewe jeblok sepatu mah. Gunung Tampomas, tol Sisumdawu, leuleumpangan, minggu pagi. Ngesang we lah, pokoknya mah kita teh hari ini. Ngomong sorangan diseng-serikeun urang. Jadol teh lah. Nepi ka kieu ngomong sorangan euy. Ki boro. Nyaan ieu mah ieu pelari ieu mah ieu. Lulum ieu mah ieu henteu leuleumpangan unggul ieu mah pelari ieu mah ieu. Pelari ieu mah nyaan pelari. Oh. Ka nepi ka mana, Kak? Nepi ka mana? Dak. Saung muka dua. Oh. Oh, aing mah teu ka video. Ki cobaan balikan di ge ieu na. Ngajempolanana tadi mah teu ka video ki ngajempol ki. Ngajempol. Oh, tah anu ka video yo. Eis. Lah pokona mah. Huhui, cihui kana eno lah. Seueuran. Oh itu bendungan udah tuh. Bendungan nih. Oh. Oh, bendungan. Kudu di zoom teu katingali euy. Teu kudu zoom teu katingali pokona mah itu bendungan wah. Nomornya beda gitu. Kudu nu mana? Gede nu gideung. Heuh. Tah, so lecet. Pergantian sepatu ya. Pergantian sepatu euy. Hiz. Oh. Hoyongna teh di dieu cenah ieu foto-fotona teh. Piknikna ka dieu tebing ya. Tuh itu non. Oh. Oh. Itu bendungan itu tuh non. Bendungan Cipanas tuh tinggal katingali di dieu. Kayak katingali di rest area. Di rest area tol Sisumdawu pasti katingali ke bendungan aplakna tuh. Masih dengan latar belakang Gunung Tampomas dan bus ngaliwat Damri. Wih, gila ieu mah ieu bener ieu. Pemandangan teh. Rugi anu teu ngiringan dinten ieu leuleumpangan mah. Juru potret aya.
Oh. Tak ulang halangan Pak Pepi atuh. Oh. Ngeus rugi we. Iwan rugi lah teu ka dieu. Agung Neng rugi we. Pokoknya mah jika di mana itu? Jarak jauh aja sampai dalam konyang, aduh. Yang langsing. Oh. Ngelangsing kucing juga gabut. Anu leutik geus jiga ieu we beureunan. Edan ya. Geus anu keur gugupai gitu. Geus. Keun bae lah. Keun we. Da deukeut teh ge hinyai banget mah. Mas. Mana? Hah? Oh. Nah, udah pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1. Bang. Acan kela. Tukeran. Dek. Dek. Oh, loh. Bari Pokon. jongkok ya? Mari bagus. Oh. Oh shit. Kan teu katingali da. Beungeut hinyai teu katingali kieu mah. Aya nu kahalangan teu? Ya, siap. Oke. Edan. Ada yang ngarempeyek. Kena kemana? Ke jalan mana? Oh, Iya naon ya, Bang? eta sapi Mari foto. Heeh, ulang tahun. garing. Garing. Saha yang foto? Bener ieu mah ya. Update status. Asa umroh euy. Asa ti heula umroh urang kieu teh ti heula umroh. Oh. 2, 3. Palangan banget. Sok cing ajeng nempuk kumang ajeng. Suku na merengkel atuh da. Geus ah. Nya. Dicarekan ku pelatih poli mah suku merengkel. Oh, terus dugi ka rest area sektor mana itu utara nu ti arah Bandung. Nu ti arah gerbang Sumedang. Terus dugi ya rombongan lelempangan nyiksa diri. Oh, yang terus dugi tiap minggu lelempangan geus sugan. Sugan banget tuh hinyai anger we hinyai lelempangan ge. Ayo. Sabaraha kali ka dia? Sampai ayeuna Oh. kuat. Kuatnya? Kuat dong. Nya kuat ieu mah. Teh geus 2 kali teh ka dieu nya. 2 kali. Jalan ka dieu mah. 2 kali. Ibu Aten seberapa kali ka dieu? Ayeuna Ibu Ibu Yaya seberapa kali? Tilu sabaraha? 3 kali. An Ibu Lading teu ngeunaheun aing nyebutna.
asa teu ngeunaheun hampura. Atuh ibu ladingnya. Kurang aya diasupkeun kan yang mau dihapus eta teh. Bobodoran teh. Terus dugi sadayana ya. Terus dugi ka rest area Tol Sumdawu sektor utara. Duka bade ngaropi heula, duka moal teh. Duka neraskeun ka Congeyang. Wih ya. Oke lah. Istirahat sejenak cenah di dieu ya. Istirahatlah sejenak di rest area. Rest area sementara ieu mah. Di rest area sementara ya. Istirahat heula. Pokoknya mah sok. Mau KTP na, boga KTP atuh. Oh. Sudah kali beraya nu teu lagi sudah kali beraya. Orang cacaban eta. Cacaban itu mah. Aduh, warung Mak Ijah, itu warung Mak Ijah. Warung Ibu Ijah, iya warung Jayantri. Displesetkeun. Orang cacaban nih. Soded, si Eded di teh. Oh. Istirahatna di dieu heula ya. Maju orang, tak istirahat heula. Oh. Entong ngadeuketan lawang ka ditu atuh leuleumpanganana jadi asa ka beregeun. Hah? Oh. Teuing teu ka dieu. Beres istirahat nih. Baru diteraskeun di uih ke Congeyang. Aduh. Jajana. Tara orang sip lah. Sip lah. Itu si Teteh ke mana? Ayo orang bala-bala. ulading aduh aya salah. Mana tuh disebut tadi? Ayo terus geus wareg. Bang nanyak deui ka dinya. Nanyak dia tong meuntas bising ieu picarioseun. Cing urang video anu nanyak Oh. Ka dieu jalanna ieu. Aya jalan satapak cenah itu ieu ka dieu ieu. Moal ngalangkung ka dieu itu moal meuntas aya jalan satapak pokoknya. Jalan satapak ya. Nanyak kene teh kaluarna ti pemakaman eta. Pemakaman umum TPU Patapan teh Cacaban itu kaluarna teh. Aduh, ka mana jalan? Heula euy, urang heula euy. Oh siap Pak, kameramen heula. Kameramen heula saka. Mangga kapayon. Urang rek di mo. Tuh ti luhur. Di luhur nya rek kaluhur heula itu. Mere kaluhur heula itu abdi teh. Tah ieu jalan satapakna ieu pemirsa, sobat semua. Ini jalan satapak yang dari rest area sektor utara ya.
Jadi ini untuk keperluan sementara warga yang mau ke kebon, ke sawah di belakang rest area. Kadieu meuntasna dipasihan heula lolongkrang kanggo meuntas. Kadieu ieu. Nah. Tuh itu jembatan Cacaban nu bade ka mana itu nu bade ka Ungkal ka kadieu ieu jalan ieu. Cingeula. Cingeula cicing, hese. Cingeula. Cingeula. Den, cingeula Den. Ya, Oh. Oh. Tuh, iya. Nanyak tah, anu kakara ieu pasti bahan diomongeun we nu kakara nanyak. Siap-siap tuh. Diderek. Mana euy? Tinggal diderek eta. Kade ngajengkang nu mau nu pangheulana. Dekat tingali. Dekat tingali ngaderekna euy. Piye soalna ieu leueur kahujanan wae. Maklum lah. Ayo. Lepas pangaitna. Awi ieu. Hinis naon ku hinis kunaon? Oh ku ieu na eta mah ku bulu eta. Di imah nama iraha teuing pacekel-cekel gitulah. Saya urang. Padawe di dieu. Di imah no. Tanah wuruh lah. Jongklokeun di imah mah. Mata kudu sering lelempangan teh gitu tah. Tanyakanana iya. Ada ekstrim ya. Tuh. Tos. Ya, sudah sampai di sini dulu sahabat. Lelempangan orang Congyang nyiksa diri. Minggu 20 April 2025 napak tilas jalan Congyang Ujung Jaya yang sudah tidak dipakai. Yang kena dampak tol di Sumdawu. Nah, ini terus makam ya. Ya, terima kasih sahabat melihat tayangan ini. Salam sehat semuanya. Tetap semangat untuk ngesang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.